Gunung Halu masih asri. Gunung Halu lembut salera. Aduh, nu ngaranyuk can malayar. Warung nutup deui. Kumaha palanya kayak gini. Si Tongo nu gede hutang nama ieu teh. Aing ditagih. Aing pasti babak keluar kumaha. Geus kieu. Gomin 17.000 deui. Si Benga 15. Aduh. Di warung berobat-obatan hungkul ek dibuka nya dalin apotek di warung dewek kumaha geus kieu. Sampurasun. Rampes Sugan aya obat-obatan di dieu. loba Urang dek meuli aduh teu kuat. tungguan gedeung obat naon Da nyanyahoanan dipingekeun heula. obat naon Obat nyamuk. gelo sia mah nyekel kana beuteung ngareuteuh Sintet nyamuk. Oh. Jadi kana beuteung. aya lah tungguan gedeung sok buka heula ya Sabaraha ieu, Man? oke lah betnya 8.000 dah 800-an 8.000 dalam hargana segitu Iya, 10.000 duitna. nuhun Angsulana mana, Mat? 200 wae atuh keur urang we keur buka warung keur ngojek Iya. Duit 2 miliar ge, kurang 200 mah moal jadi 2 miliar. kela kagok 200 mah keur urang we Buru ka dieu ke 200 deui. eueuh Burukeun ieu. tuh keur urang we atuh 200 mah ih aing 200 wae nya Tah aya nyaho buru ka dieu keun ah. 200 geus teu payu ayeuna mah Ngomong bukan nama ka dieu keun ah. eueuh ih aing mah 200 wae keur urang we tuh Ngomong. karwe tah atuh 2000 bawa Mung hang 200 urang mah. Tah keur maneh mung ah. ngomong tah bae Mung aya naon ieu teh sakugararana si RW kok hayang duit 200 urang da eueuh duit 200-an geus ayeuna mah ayeuna di warung aya nu harga 200-an eueuh teuing ge aya permen permen mah mahal kiripik paling ge bae ku kiripik tanyakeun heula bae we bae lah, nu penting mah adil. Wah, tungguan wah ya Putih tadi kieu teh atuh. ya si eta mah nya duit 200 ge kuatkeun uling aja ngaranna ge jelema atuh we oh anjing ku duit 200 pira oge kok ku aing mah dibere bieu 2000 najisieun lain euy urang teh ka dieu teh rek mayar hutang asa baraha hutang urang teh ku atoh euy cinggong tinggal heula Riko 10.200 saeutik aya 10.000 aya aya ya 10.000 mah 200 deui urang 200 teu 200 perak deui mah punah we mani uling mung kok duit 2 miliar ge wah 200 mah mal 2 miliar ayeuna mah ah geus lah punah lah nah punah rek mana punah main punah wae itu bayar 200 deui bae atulah 200 perak deui mah tuliskeun heula we lah bae muga hutang keneh pokona mah urang tah mun kitu mah kaharti ku urang ek dituliskeun nah soalna eta batina euy saeutik nya heuh lah bae urang rek ka dieu heula heuh nuhun ya aduh anjing kumaha geus kieu euy
Tapi bener nyepelekeun karena duit leutik teh. Hei, maneh nu gerarde tong nyepelekeun karena duit leutik 2 miliar ge amun eueuh 200 mah moal jadi 2 miliar.